hati di lembur. Jurang hati tempatnya be yuk. Istilah jurang ki masuk sari hang halot bae. Oh di ditu orang rame. Nek cacahan bae. Ngobrol lagi. Satu Pak, cara pekerak balik di sawah doang. Tarap jelek. Cara penan Pak. Ngopi bae lah ngopi. Usul lo, behanya. Atau make kompor gas. Saya gitu gas nanya. Masya Allah. Pailanya. Oh. Jadi dia orang yang rame mayo. Hai, dia. Sebelah amat, Ceng. Gimana kan Negra? Kemari datang. Kemari. Atau pan karena dia. Cager, Pak. Mau kemana? Alhamdulillah kabar mah cager ya, Pak. Kemari buatang dagang. Ya pugu melainku. Endung teh ka dieu nya. Gunan. Hujan bae pugu di ditu. Hujan bae nya. Lain laju kabehan ya balik ya. Kabehan yang saja emang karek sorangan kene. Ai, nanti loga baik itu nang kumaha. Moal kebal. Lain moal ngopi itu ya. Atuh hade Ceng eta ja kopi na aya lah tak gerak di kopian. Kopi maya alhamdulillah Ceng, paila-paila ge urang. Kamu ukuran kopi cenah jeung rokok urang geus kewajiban. Semang geus ngawarapoe. Saya ongkok be ari paila ge teh aya kopi aya gula. Rokok alhamdulillah ya bae nya. Heeh. Jadi itu mah boro-boro aya kopi aya rokok. Eta ge aya nu datang ka dieu bos ka dieu lah. Bos. Alhamdulillah. Bos Umang. Ini salah rokok yang gula kopi. Ayahnya, gula kopi rokoknya, alhamdulillah yang nganteran. Rokoknya teman anak-anak kurang garam. Ayah nu nganteran banyak. Alhamdulillah bae atuh tamu. Ieu mah teh nu nganteran. Alhamdulillah bae milik nanya aya bae gitu. Bae milik. Ya urang mah cak tadi teh lamun keur diobrolkeun mah nya ulakan sifat manu geus teu nyear dong abah pantes ku sepuh pan. Ayeuna mah atuh eta mah tinggal sila doang lamun cek ibaratkeun dina milik teh macana doang cicak di dinding. Atuh karu diam-diam merayap atuh aya bae meureun nya gitu. Cangkol gitu ngopi emang geus kebel itu. Eta dikucak bae dikocak nya dikucak. Saya seminggu macan ngopi. Saya geus geura di kopian. Sari kang ngamuk bae. Ulah muji istighfar. Ulah kabasa kabakabana. Haru gede ya. Kopian. Anjing, enaknya. Aya geus geura gudang garamna betah. Aya. Dung teh mah. Moalnya dung teh mah terus ulah budak ene mah. Pun bae kerja can jeung aruh oh ya. Basulu korekna tah. Lanjut tos baraha poe ya di lembur teh. Terus aya sabulan mah di lembur ngaringkung bae. Geus ngelap. Geus teh gawean tah kumaha di kota? Geus teh aya, geus teh kapake. Ai kitu kumaha tadina cenah. Di kota mah eleh siap urang batur. Maksudna eleh siap kumaha ya cenah coba hayang nguping. Eleh siap teh atuh ngaranna ge ngaran pagawean nya. Urang teu kitu mah eleh. Kudu disiapkeun berarti segalana nya. Loba nu carmuk teh. Biasa bae eta mah kahirupan mah urang pan. Teu kitu mah ngaranna pan. Ceng lain kahirupan. Segala ge pan kedah kitu. Aya bae pan ieu. Nyamun. Karena gitu di dia. Tapi biasa bae aja. Atuh rompokun nyali rayenya, maksudna urang tetangga rada jauh gitu. Atuh doang daung ke bae lah. Atuh di dia mah ngeunangeun ya tiis. Alhamdulillah. Tiis di dia mah. Tiis ceuli, tiis hate, tiis pemikirannya. Tiis segala-galana. Tiis segala-galana. Tiis hate, tiis ceuli, tiis pemikiran. Panas kabeh. Panasnya? Ada batur lewat ke dia panas. Sagala ge pan urang kudu aya tiis jeung panas ya. Tiis bae atuh urang cek tadi teh apa? Teh endah deui. Gitu. Atuh panas bae teh urang tadi ge atuh teh hade deui nya.
Lain jaka rakyat kakak mah ya maksud jeung tujuan aya Aceng ya. Aya naon kitu? Pinjem duit. Ai kitu rak rasa amat pinjem duit ka sepuh. Pinjem duit tuh gue ya. Yang kawin. Yang kawin. Bintang mata ya duit itu. Waduh, atuh tambah panganggesan. Panganggesan atuh pami kitu mah. Takeun heula jurang sareang ngajlot mah. Masya Allah, ulah kabasa kabak Ceng, nguji istighfar naon. Lain maksudna ieu mah nya. Jojong bae heula burung, ya ieu lah. Piwarang ngalasan heula cenah aja pamajikan. Yang sayur asem gitu. Tuh geura bae eta mah ngalasan atuh biang eta jeung sayur naon gitu. Atuh biasa bae urang jaku pangarubepan urang silaturahmi kanu kolot mah. Segala dibawa, segala diala ieu. Ngalasan ieu sayur-sayur, sayur herang. Sayur herang, sayur asem gitulah jadi dia lah. Biang Alhamdulillah. eta. Nya, diangnya. Biang eta mah. Pokona mah. Kayak akeul we nya. Tunggu segera bae tuh tadi tuh nek ieu mah. Nek ngalasan. Iya di dieu bae nungguan di ngopi. Iya daun tangki lah. Waduh. Laju etapan urang daun gedang. Pokona mah daun dangder. Eta nu disiar ge. Jantung lah nya. Mual manggih. Aya deh itu. Naon deh dah. Beuti ya, beuti awi. Atuh Nya. awi Di ngora. semur teh atuh awi ngora. Cek bahasa orang Sunda nama iwung, can iwung. Iya, Nya. biang ya, biang. Semujan kieu mah panurang beh. Geus lain bepokan nama pol beh gitunya. Ya, Mun. atuh jojong teh geura ngopi bae saya ya tah. Di dieu Ya. bae dia. Ya, mangga jojong bae nya. Kela ya rek ngalasan heula ieu. Bisi linan ewe bisi nungguan. Aduh, nu hade. Siap. Siap. Beuh, jauh mara rontok ieu sagala ge horeng ya. Karena daun-daun sembung ieu lamani mara rontok, daun kalapa mara rontok. Daun buah, beuh lain bae rok. Ja doangna dikulah ge eta lele aya ja doangna eta kolot eta. Aduh. Awak berat kieu mah jageus di jaga cau hejo cau hararejo caunya manipulu bet jasa jeung gagalna ieu ku jantungan ieu kamana jantungna ieu geus tuman sagala ieu nan dituar kitu ku aing nya beuh ta jelema ho lamun ku wanita mah aing mah geus masyaallah bae dikita gitu tah pokona mah aing iya pucuk tangkil horeng di siaran gua yang kita tadi ya dilebakeun pucuk tangkil mani mara rontok nya milik mah geus moal ka mana pucuk tangkil aduh aing masyaallah aing ku aya bae ieu horeng awak gendut mah nya aing ampun rontok ya pucuk tangkil nama budak lain bae mah ulah kan wayah huntuan ieu mah nu huntuan ge mah piang pokona jing hararejo malah rontok ieu pucuk tangkil jugan bae aing balik mah di alam ieu ewe dibere aing sugan sapotong penting aing sok acakrak kalau ngomongnya pokona mah well yang tinggal milihan bae geus kieu mah ya alhamdulillah ieu nya segala aya orang ge dikolot ieu cicing-cicing ieu kolot aing gitu ngomong-ngomong ieu geus lah jangan alasan geus meunang dilaukkeun nu ja urang geus aya nya jadi pasir ja aya saya mah tadi teh teu inget si Aceng eta aya masalah naon bodang mah serius kitu gitulah sok rarempan cicing-cicing ge ieu kolot horengnya loba ternak mah ieu ternak lele, geus ternak emas, ternak kotok, bebek, ja seueur ieu bebek nama. Meunang ka ieu na mana ieu? Alhamdulillah ja tetes meunang lah, ja sayureun urang tos lengkap. Ajo bae. Kopina tuh geura di damal deui. Beuh ya. Damal kopi ja kumaha ja teh naon sakali lah teh kaya ka mameuna nya. Nya teh atuh ieu mah ka Kopi dieu ge. doang ya. Ka dieu ge mah nongkrong lain naon ieu. Daya kopi-kopi acan. Mah cager mak. Ini mampura ya, geus sore teh ya. Geus sore teh ieu nya. Jadi ka dieu can ka ucapkeun tadi nama tuh hayang ieu teh. Biasa teh wadenya. Biasa lah aya masalah sampe. Atuh hade sagala ge urang ari masalah maka dah diselesaikeun.
cek tadi teh orang terkadang ketika orang menghindar tina segala masalah eta kan ya atau kurang saya gitu cek kamu orang kudu diselesai ke segala Oh iya, ligut ke sono ya. oh siap mohon pamit itu mat